Sampurasun sadayana, kumaha daramang patepang deui di podcast episode 5. Tepangkeun nami abdi Nadine Anindya. Di episode nu kamari, urang tos terang aya naon sih di jalan tongkeng teh. Nah, di episode nu ayeuna abdi bade ngadongeng salah sahiji carita nu sebenarna mah pasti urang Bandung mah tos arapaleun. Yuk, urang ngalih ka pojok jalan kota Bandung nu sejenna. Nyaeta Jalan Taman Sari. Jalan di sekitar kampus favorit nu tos dibahas ku Farhan di podcast episode 3. Kampus ITB. Abdi bade naros heula saha anu di dieu palajanten mahasiswa ITB. Tetela mahasiswa ITB gaduh carita urban legend sorangan. Cenah cek cenah di Jalan Taman Sari teh sok sering kawenehan aya istri nembongan nganggo raksukan bodas. Jalan Taman Sari lamun beurang mah hawana sejuk pisan. Babata tangkalan di kanan kiri jalan. Ngan, mun geus peuting, hawana sok berubah jadi pikasieun. Pang-pang nama mun jalan atau sepi, lampu jalan ge reprai teh geuning. Mitos nama, mun anjeun beruntung, sok katingali tah aya wanoja nganggo acuk bodas, sebat we tantekun. Yuk ulah loba intro, urang langsung we nyarita. Makmun, warga anu teu jauh ti lokasi nyarios yang di Jalan Taman Sari teu aya lampu jalan. Sabab unggal lampu jalan anu dipasang di lokasi eta pasti teras-terasan parung. Warga di dinya oge teu terang naon sababna lampu di dinya parung wae. Janten upami anjeunna tos rengse damel, makmun milih ngalangkung ka jalan dago. Numutkeun ka carita makmun, aya 5 rumaja di Jalan Taman Sari anu parantos muji ayana eta tantekun. Dina waktos eta rumaja teh nembe uih klabing tabu 12 wengi. Nalika ngalangkungan jalan anu angker, salah seorang rumaja sebut we si A wani-wani minuhan nami kuntilanak. Anjeunna nyarankeun yen babaturana kedah uji nyali. Akhirna rerencanganna setuju. Janten uji nyali dilaksanakeun dinten Rebo wengi ngaliwatan Jalan Taman Sari, beren sakedap sareng mareuman lampu motor. Salami uji nyali nu mimiti, henteu aya nu teu biasa nu dipendakan. Uji nyali kadua dilaksanakeun dinten Kemis wengi, henteu oge aya paningal. Nanging nalika uji nyali pikeun anu katilu kalina dilaksanakeun dina Jumaah wengi sakitar 11 wengi eta rumaja luas pisan. Sabab anjeunna ningali hal anu pikasieun. Aya bayangan bodas kalayan raheut anu nyium seuring nyaring kaluar tina aliran walungan kapundung. Kusabab kasieunan eta nanoman langsung ngogolowok, langsung disada pikeun ngabereskeun ti iseun peuting. Eta budak nyarios yang aya setan, kuntilanak, bajuna bodas, pukna panjang, sareng wajah pikasieun ku malayang tina tangkal anu ngajajar kebon binatang sareng kampus ITB. Ngerinya. Sok saha anu sok ngaliwat ka jalan eta tengah peuting. Hati-hatinya, keselamatan aranjeun leuwih penting. Sanaos eta ngandung ukur mitos, urang kedah tetep ngahargaan kepercayaan warga satempat sareng ngajaga sikap nalika ngalangkungan jalan eta nya, supados urang
Ningkahan hal-hal anu teu dipikahayang sareng supados urang tiasa patepung di podcast Salajengna. Abdi Nadine, hapunten pamit. Wilujeng tepang deui dina episode Salajengna. Dah.